mang yo. Iya lah. Ngapir ngapoe gitu nggak sore. Sore ayo do. Tapi sok menang eta ka dieu. Tara. Mantap, aya pasakeun we amun teu menang moal hariwang nya bang lah. Ayo. Geus teh beusir kana kantong sebenarnya. Hapuskeun. Sok atuh ka dieu keun yeuh. Sedia hujan sebelum payung. Ya mantap, sedia hujan sebelum payung. Atuh lucu. Baiklah, sok we beuskeun ka dieu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah dan bersahabat ini kita akan berpetualang mengelilingi alam. Dan di sini kita sedang bersama Mang Halim, sang petualang cinta. Cinta? Cinta naon? Cinta belut. Oke. Oke guys, kita mulai sekarang ya. Ayo kita persiapan. Ayo. Ikuti kami guys. Oke guys, kita sudah nyampe di spot kita kali ini. Semoga kita menang naon teh? Naon teh tak? Suna. Dari sambung ke Suna lah. Siap. Nyatu aing skill gitu mah. Orang ngomong Sundanya Mang lah, ulah sok-sok Induan. Heeh. Dirojok lah. Dirojok siap lah. Biasana sok ka dieu Mang ieu. Iya lah. Heeh. Ngampir ngapoe gitu nggak sore. Sore ayo do. Tapi sok menang eta ka dieu. Tara. Asal basuh. Aduh anjir. Tapi mantap guys, ini sepertinya pecinta juga, maksudnya petualang sejati ini menang gak menang dia tetap semangat kayak gitu guys. Wajib dicontoh, oke? Oke. Mantap. Siap. Sampun larian yang nah. Juga nih aya milikna urang teh nya. Mudah-mudahan menang. Anu bisa dahar engke kucing ujung anu meunang. Kumaha mun teu meunang, Mang? Alem aya. Naon tah? Lah pokokna mah bisa dipasak teh pokokna mah. Asli bisa dipasak? Mantap atuh aing. Ayo tuturkeun urang. Tah iya juga nama. Ayo turkeun. Tah iya daun geus rada kolot mah. Tah iya mantap lur. Hayu om kan. Mantap, geus aya pasakeun euy amun teu menang moal hariwang nya Mang lah. Ayo sepetan kumaha dari sepetan. Heeh, mantap. Ingat. Iya lah. Karena mah bisa dipasak lah. Nah. Oh, itu nama tadi arah merenya Mang. Henteu. Itu tanah dari dinya. Tapi benernya kepikiran urang mah kadinya bener. Geus teh beusir kana kantong atuh merenya. Habuskeun. Sok atuh ka dieu keun yeuh. Sedia hujan sebelum payung. Ya mantap. Sedia hujan sebelum payung. Nah. Atuh lucu Mang. Baiklah, sok we beuskeun ka dieu lah. Sok lah. Bus lah. Geus tah kitu. Oke, mantap.
waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Jam 5-nya, Mang. Jam 5 ngeserda sore kumaha menang hasil ieu teh? Gagal. Aduh, kumaha atunya ieu teh. Tapi kembalilah masih aya merenya tadi pasaknya ajang dahar. Aya. Mantap. Aya, siap. Geus Aya ieu lah orang balik. Aduh, beteng lapar. Banges peuting. Mang Halim eueuh, kumaha atunya? Duh. Aya daun cau, cenah teh bisa dipasak. Wang pasak we atuh kurang mah euy. Mantap aya euy. Pasak ieu mah jadi. Oke aya naon wae bumbuna. Nu kieu meunah moalnya. Si Mang eueuh. Tapi lah sok meunah dicengekan ge urang cobaan sik-sik mantap ieu mah digana urutan heula meureunnya jiga teh. Nah, nu diukur ge penting ada euy mah. Beres sadayaan jika nama ieu mah. Mantap. Si Mang ge atoheun pangmasakeun ieu pasti jol-jol teh geura langsung makan ieu mah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Daun benangan aya daun sawu tapi halus si Mang ieu nama aduh. Untung we apaleun daun sawu bisa dipasak. Mantap bisa menang seasak kan hanya kal dahar ngeunah teu tulus teu meunang masalah nama aing tapi teu hariwang tadi si Mang teh daun cau cara bisa dipasak jigana ngeunah soalna bumbuna ge da geus lumayan kitu cabena ge mah teu seuha ayeuna urang sapeuna samana euy niiskeun ngarah teu huha-huha kitu kan ngadahar teh lah. Kamu asak. Karena mah itu geus asak daun cau teh. Ayo urang teh. Siap. Mantap. Ngobrol di dieu. Mang, ayo tuh buru teh itu na, geus amu siap ye. Yang naon? Kan daun cau lain. Naon eta daun cau? Kapan cek Mang bisa dipasak cenah merendah jeung ieu jeung daun cau. Pancek Mang teh bisa dipasak, lain bisa didahar. Aduh. Kumaha atuh aing sakadua kalina katipu deui. Sugan kerupuk naon atuh aya. Uya anjing teh jeung uyah deui da teh nya borong geus bunga sugan teh Hatur nuhun, acara tikawit dugi ka akhir perantos rengse.